Kabun wala kabun. Panas ya teh. Haladang kieu deh kan. Abah ning bari ka warung heula nya. Gae asal ulah lila teuing nya. Nya, Bah. Tinggal ieu sukuna. Astagfirullah eta Pada gitu nyarosnya dibayar sabaraha? 10.000 punangan. Nya sedih gitu. Kai gitu. Ah, bacan bayaran teh dicatetkeun ya. Coba tataran mati kalegak kitu. Nah, pan ciri beunghareun kieu es. Ciri beunghareun tah mah. Naon? Wah. Diledekeun batur di eta mah. Moal. Ada kerja dulu, Pak. Suruh heran mereka mana? Lah, tong didengi jelema lieur eta mah. Bade ka mana teh yang Bari ka warung Aa. Ayo urang anter ku Udin. Bagaya banget jika carung oge. Isi mah pugu jiga bayawak oge. Maaf ya, si nengan milik Udin. Bagong si Udin macam-macam wae. Pokoknya mah Sindeng mah milik aing. Milik aing atuh. Sindeng mah milik aing. Oke lah, tinggal ikan wengke. Aing kudu kumaha carana kieu sini yang benang ku aing. Aing kudu ka dukun ieu mah euy. Oke, aing balik heula teh nya. Rasa bodok mah maneh we. Pokoknya mah tiap penting aing kudu kabah dukun. Bapak. Maneh deket-deket yang budak bapak. Neng balik. Lah, benerin lurah, ajakan duel dah ku Udin. Balik ini ke siapa sih ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga Kang Abah. Kabun wala kabun. Wah, nama wah. Bang Jang. Aya naon Jang? Kieu bah, abdi teh peryogi ka Abah. Peryogi naon Jang? Kieu bah, abdi teh boboh ke Sindeng putrana Palura. Nya terus kumaha teh? Kumaha carana Sindeng sangkan jadi milik abdi bah. Oh, mohon Jang. Biasa diatur insyaallah nya. Ku Abah suganan ya. Entesannya ada Nyuwun bah. Bisa. Jang, mungkin dia mati ya, ti dia kujang simpen. Di hadapan pantona talahnya, hadapan pantona ta sembarang kali istri teh. Mungkin di saat jam 12 kali itulah ya. Periksakeun. Pamit aya, insyaallah ujang katarima lah nya. Iya nya Bang. Ya. Bapak dihapuskan ya kayaknya. Iya nya.
seratan mungkin uyangnya. Iya. Nah. Iya tuh bah, abdi mau lami tak? Oh, mohon ya. Wihnya. Punten ya, Bah. Mohon ya, anu ya. Assalamualaikum bah. Waalaikumsalam. Sudah, bukan cuma di apa ini. Suka nih si Neng tadi itu. Terus susah. Mudah-mudahan dicoba musik lagi. Duh, aing bangun teh kudu ka dukun nih mah euy. Tapi dukunna aing teh nyaho nih kudu kumaha teh nya. Mana baru udah? Gardu aing suka. Pur kon, ngalamun wae sia. Jadi sia dia gola tuh. Aing curhat ke mana? Curhat naon teh? Coba lah. Iya, aing teh bogoh ke budak palurah euy si Neng maneh hafal teu? Si Neng mana gitu? Si Neng nu palurah teh ningan. Budak palurah? Heeh. Nu mana? Kira aku teu apa maneh? Teu apal nih mah. Lain kumaha carana nas euy supaya si Neng beunang ku aing gitu. Cocok pisan meh nanya ke aing. Heuh. Aing boga kenalan dukun Di mana teh? belah kulon. Karena Abah Imron. Antir ieu atuh. Hayu. Tapi aing mau bisa lila engke ka gardu. Diantar paling ka mana yuk? Hayu. Dah. Yuk. Pokoknya mah si Abah eta mah pasti halus. Heuh. Geus minang kan itu. Tuh, cenah asup Korea. Tah ieu mana? Tah ieu mana? Urang mah nikah dieu nya ampura. Arek ka gardu. Nuhun atuh nya. Terus siap. Ini we. Heeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk kabar. Sadi itunya. Ya, Wah, dah mang. alhamdulillah ya. Saya naon dah. Aya biasa aya perjogi saaya kitu nya tah. Aduh. Ya gini naon ya. Ieu, Bah, abdi teh resep kaumana kalina palurah si Neng. Oh, ngerti emangnya lah. Yang senang bohongnya. Mohon, Bah. Insyaallah ya, Pak orang doakeun. Kita sana sudah. Oh, lebih lah ini syekh. Boleh. Kurang jawatan, berarti. Menurut tanya. Beri. Boleh. Apa dia? Kieu nya Jang. Ayeuna saparantos uih ti dieu. Ujang kabumina barangkali istri eta simpen batu ieu di mati Abah. Simpan di mana, Pak? Di payunan Pantona kami tiasa Oh, punya. nya. Mungkin tabuh satuan Ujang diksakeun. Nya. Pami batu ieu teu aya. Insyaallah cinta Ujang diterima. Insyaallah. Alhamdulillah. Mohon kabar dia pesennya kayaknya. Ya. Meh teu leungit. Ujang kin seratan ieu. Temu satunya, Bah. Mohon nomor satu we, nomor satu lah. Mohon, Bah, abdi memberi uwi heula nya. Mohon ya. Ya. Nah, Bah, ayo, Bah. Mana? Assalamualaikum. Salam. Tapi udah salah deh kak orang pecapan paling.
Surat naon nih Kak Gai? Ini tuh surat isi Yasin, itu wah yang dikerjain suratnya. Mudah-mudahan aja mak aing dicokot ke sini. Kayak masih neng sugana ya di luar. Si neng kemana itu? Kalau kia itu nama celak bodas. Itu suratnya. Udin, mana kenaon? Balikan neng Pak. Oh, si Neng mah. Eta manehnya ke naon? Oh, maneh boga ke budak bapak. Ngaca tuh, beungeut jiga bujur katel oge. Balik itu. Luar apa nih makasih neng teh. Udah baru udah katuh ya. Jam sabaraha ya geus lep-lepan ge paling teh. Saya geus rada tunu ya. Geuning geus jam 1 ieu teh. Kudu risahkeun mun teh. Alhamdulillah dimatai berarti dicopot si Neng ieu. Wah isukan kudu buru-buru ditembak ya. Duh itu jam baraha euy. Dengan itu jam 1 euy bakal diksakeun ah. Yes, jumat aing buat ini cowok ku si Neng isukan aku aing buru-buru tembak si Neng bisa kabur ku si Yasin euy. Kamana sih ya siluman ulam nangka? Lah kepo teh sia jurig jarian aing mah kasih Neng. Sarua ge kasih Neng tempokeun dan bakal jadi milik aing si Neng mah. Bakal jadi milik aing lah. Ayo urang buktikeun ya. Ayo. Ayo tinggalis. Hadir Pak. Apurkon Ayasin bade ka mana? Bade ka Neng. Mohon apurkeun ge bade ka Neng. Hah? Kak Neng? Emang bade naon kitu Kak Neng? Dengekeun nya purkon ku maneh. Si Neng milih urang apa maneh? Oke siap. Neng milih Yasin apa Purkon untuk menjadi pendamping Neng? Punten Ayasin apurkon Neng teu milih sasaha. Punten we nya. Terus jimat aing mah ti apa ka mananya? Jimat maneh mah ku aing dipiceun. Tapi nu aing nah jadi eueuh nya. Emang maneh nyen jimat teh saha? Di Bah Imron. Wah, sarua geuning. Ieu mah kudu disampeurkeun kon. Hayu. Heuh, ayo tah, yuk. Teang si Abah ku anjir lah. Heuh lah, teang.
kumaha ngabohong teh nya. Lah. Teh. Assalamualaikum, Bang. Pak. Oh iya. Saha deui tamu teh wayah kieu ampun. Oh, ning mararane. Buru-buru deui aduh. Kieu wah. Nah, di sini ge menang nolak kuring pan ku abang geus dipelet. Heuh, bandingan ditolak. Berarti doa abah teh mampu meureunnya. Ke. Jangan Yasin, jangan Burkon. Lain doa abah teu mampu. Tapi banget maneh raripun. Dua, tilu. Kieu wah. Aduh, anjing beneran sih. Dua, tilu. Kieu wah, abdi teh perlu. Ya, aduh, anjing gimana sih gitu. Astagfirullah. Dua, tilu. Kieu wah, abdi teh perlu. Anjing sekuat aja. Sarua aing oge ari kasih neng, pokok neng kasih neng pasti milik jadi aing. Jadi aing. Tilu. Tibah Imron. Ipo di kalau. Golan. Neng milih Yasin apa Apurkon untuk jadi pendamping Neng? Anjing.